Kade kedua secara singkat urang hayang menang rahmat Gusti Allah teh nyaeta kudu tiasa wa'arafa zamanuhu artina kudu nyaho kana waktuna urang. Lamun urang waktu berkumaha waktu contohna lamun urang datang sumping kewajiban eta waktu urang kewajiban ngajalankeun artina kudu bisa ngabagi-bagi waktu eueur urang naon ibu eueur kasar urang istirahat waktu kena istirahat waktu dipanen ibadah kudu ibadah ibu simpuring salah saliosna terus dibukan batu rumah biasa ibadah contohnya timini di atina nepi kana pikirna nepi kana panglihatanana paningalina itu dijadikan ibadah bari babarnya urang banyak itu hatena jeung pikirna jeung paningalna eta teh dijadikeun taqarrub ka Gusti Allah. Aya urang mah bujung-bujung ningali wae urang mah kadang-kadang lain anu mata kadeukeutkeun kana naon taqarrub ka Gusti pikiranna lain muncul urang inget ka Allah tapi luar ti Allah komo atina mah hese ati padahal mah atina tempat nyaeta tempatan anu mulia nyaeta sebutkeun tempat muraqabah ka Gusti Allah. Urang kan biasa simpuring imut aya hiji bahasa seperti itu dari emut anu sok mikir mah. Berarti urang mah can bisa atina pikiranna jeung pamulangna teh inti ngajadikeun sabab muraqabah ka Gusti Allah. Loba nganggur. Jangan sini loba nganggur mah diadapi. Itu alur bener pikiran mah udah diingat naon. Ulah dina mastaka mata alur kudu dinate ya lamun dasarkeun kana tema bakal aya cahayaan cek api tapi cariosan eta nu bae nu sadasina eta teh api nyarioskeunana jadi tina masalah aktif pamikiran jeung pamulong teh batu atas biasa ngasarekeun dan berarti orang teh kudu biasa di antarusna hayang menang rahmat Gusti Allah kudu biasa ngabagi di zamanna atawa waktuna waktu urang keur migawe mana digawe waktu urang istirahat mana istirahat waktuna ibadah buru-buru urang kudu ibadah namun dina urang diciptakeun ku Gusti Allah teh kudu ibadah tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bupati-bupati nyiptakeun jeung manusia ini kudu ibadah ka mantena kumaha saja urang masa jadi manusia mah aturan teh kudu ibadah ka Gusti Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artina ibadah ka Gusti Allah teh nepi ka urang mah namun cek nafsu mah wayah kieu jam 1:30 raos isti atanapi urang nyoo atawa nu penting cek saha eta cek awana nafsu geramana aya cari di pertempatan tapi yakin urang sadaya cari di patempatan ejen cari di bumi beda tapi namina sapertos jalma anu urang perang anu cicing ejen anu angkat itu anu balap ilmu cenah abdi makin bae cenah tadi mangga angkat beda ka kuping beda kako halo sampai ka ka kuping dan anu angkat jeung anu cari anu angkat mah cenungi geus diampura dosana anu dieu alhamdulillah anu anu cari cuma urang dina ngajaran tina ngupikeun teu panamburan teh bedana teh kitu kumaha sakitu nu tadi saha nyaeta bawa acara nyaeta urang teh di antara seorang urang kawan ilmi kawan digampilkeun ngagampilkeun Allah Ta'ala kana naon kana jalan surga salah
sawiosna hayang asup ka surga na Gusti Allah teh salah sawiosna urang tolabul ilmi. Eta salah sahijina. Tapi kadang-kadang orang sadayana hoyong orang berangkat ka surga, tapi kadang-kadang mata nyata ngaduhikeun kana eta surga henteu dilaksanakeun teu dipindah. Tah deui bangun teh salah sawios urang hayang nuhun rahmatna Gusti Allah teh nyata wa'arada jama nuhun hartina nyata urang sadaya kudu terang nyata kudu biasa ngabagi-bagi waktos. Contohna ayeuna alhamdulillah ngalantungan takdir Allah alaman qadar Allah urang sadaya nyata alhamdulillah biasa ngajalankeun salah sawios kawajiban urang sadaya tolabul ilmi. Tolabul ilmi insyaallah cek sebagian katalana punten. Ieu teh punten pisan. Pang agung-agungna karena laksaan kelima poe kiamah bahkan panggede-gedena adab nyaeta dina poe kiamah jalma anu kongang keur tolabul ilmi di alam dunia tapi itu dilaksanakeun. Eta waktu mah waktu aya keur tolabul ilmi tapi eta tolabul ilmi itu dilaksanakeun. Waktu mah salse tapi kasalsean eta diwilarakeun keur tolabul ilmi. Kadang-kadang waktu mah contohna aya di masalah urang naon kitu. Kasalsean waktu aya contohna kasempatan keur tolabul ilmi tapi eta teu digunakeun tolabul ilmi eta salase wiosna urang bakal munon adab dina poe kiamah anu kalintang gedena bahkan munon kana laksaan anu kalintang pahalana. Gitu. Mangkade deui saatosna tolabul ilmi urang kenging ilmu pandiri eta ilmu terus dihurukeun terus naha urang ka urang cenah keluarga ka putra jeung putri urang dihurukeun dina hasil tolabul ilmi. Ari contohna urang diamalkeun hartina dihurukeun ka putra putri bojo tapi urang teu dilaksanakeun ku urang cuma urang ngawurukan hukum. Ari ku putra jeung putrina bojona dilaksanakeun ari urang teu dilaksanakeun ta eta teh ciri jalma anu munang kanaksaan di akhirat. Anu kalintang padatna hartina ari kabatur mapasahan di urang teu dilaksanakeun. Eta disebutkan ilmu naon sebut ilmu aju ilmu aju atau lampu atau lilin atau lampu tempel ari kabaturnya angan ari kadi pribadina poe takade seperti itu kan orang mah kalau lobanya seperti itu tak itu contohnya ya contoh bujang kaset banur nyai anaki nulis jeung atuh gerak sholat jeung gerak tolabul ilmi ari ibu jeung ramana untuk sholat ibu ramana untuk sholat ya seperti itu. Seperti wanita gitu contohnya asal gitu ibu asal sekali begitu seperti itu ibaratnya itu teh apa menang ganjaran kunitahna orang sholat orang menang ganjaran kunitahna tolabul ilmi ngan menang siksaan pun jadi 300 gitu. Komo lamun ayeuna ditah teu migawe teu eta mah cilaka 12 bukan 12 sampai 1 hiji gitu aya parimaos itu ibadah teu nitah teu ta eta teh cilaka mana cek sebagian katarangan lamun aya anu kitu mah contohna
Gusti abdi moal ka ibadah da iman can ka ilmu geus boga ilmu Gusti abdi teh moal tiasa urang contohna sadayana urang ibadah gitu da abdi mah ilmu mana saeutik tanggal seperti itu tapi tetap urang eta ilmu tong seueur saeutik di amal itu cek sebagian katarangan lamun urang ilmu tanpa amal seperti naon tanpa tidak berbuat gitu. Al ilmu bila amalin kasajari bila sama itu ilmu tanpa amal seperti buah tanpa tidak berbuat jadi amal teh buahnya ilmu tulis gitu bulan saya atau mudah-mudahan orang biasa bagi-bagi poster orang ibadah dan Gusti tadi